Anjing barudak sampurasun hidup ke ieu urang diajar bahasa Sunda. Sok buka buku paketna halaman 17. Jadi dia ngalanjutkeun tina halaman 16. Dina halaman 17 nyaeta dina bacaan tadi aya kalimat kade ulah motak teuing sakitu masih ikut-ikutan teh. Kecap motak asupna kecap kaayaan jabat ti bisa dituturkeun ku kecap teuing bisa make rarangkeun pangna. Jadi mah motahna tangtuna wae kecap kaayaan jantenna masih rea keneh tuur bisa make rarangkenan pangna. Tah ayeuna pek pasangkeun kecap-kecap nu geus rarangken pangna kalimat kanu geus dikosongkeun. Tah dina halaman 17 aya soal hiji nepi 10 bacaanna di sampingna A nepi J sok aku barudak ngacocokkeun. Misalkeun nomor hiji Dewi teh pangpinterna di sakolaan, jawabanna C. Tah saterusna 2 nepi 10 kerjakeun ku barudak amun tos beres kirim ka WA bapanya. Hatur nuhun.